Beuh. Oh, kan orang mau aboken. Abok di dia apanya? Tapi mantap ya. Abok ah. Mantap. Ya. Yo minuman arak mantap ya si Gana ya. Arak Brunei ieu mah lain arak Bali ieu. Hah? Mabok nggak ya saeutik ya? Minum lah. Nih. Pahang, wong, ah. Mabok ya baik ya. Wong, liar ih. Tapi udah. Tapi aing mabok ya, tapi aing terese, Bro. Aing minum arak Brunei. Ya. Gila. Mabok aing ya. Dah. Aing teu boga cemilan deh, teu boga duit, aduh. Minum aing neangan masalah lah. Ya sukeun heula jengke. Ya, dan mangsa ka mana? Saya dia kenalan di dia. Cicing kan ngobrol. Ngobrolan. Ngobrol ke aing ya. Hai artis aing. Duit. Bunga aing. Iya nu gendut loba duitnya ieu. Duit. Ayo mana? Yo. Nuhun ya. Lager baru rase euy. Nah ini teh daun nih. Ini teh. Woi. Yang ngajaran aing lain. Woi. Budak keju awas ya ah. Ini an mangsa dewe lah ah. Mangsa aing ya hanya. Ada. Ya. Itu mang. Macam sih aing. Ampun atuh mang, ampun on iya. Nagok. Mang. Ampun. Aing minta duit atuh aing tos mabok ya yang beli udut. Wow, duit. Buat duit. Ngebohong sih nya. Demi Alek Bijer. Hah? Ya baju halus ya. Ulah mang. Cara halus. Di Bali jauh. Buka. Buka. A few moments later. Nuhun ya bajuna koyo rek dijual rek meuli udut aing. Ai urang make naon atuh mang? Neangan we sorangan ah. Ya, nuhun ya aing jual heula ya. Ayo beja kucing. Ayo kenaon lah euy. Ayo duit. Alhamdulillah euy. Mama. Di palaku preman goblok. Aduh di ku preman goblok. Preman ala ka cetik.